Around you.
mama bade lagi hiji. Mana buktina maneh masih kitu-kitu kene. Mama nyakal nyakalakeun maneh. Urang Rio, budak nu paling teresep ka kolot di dunia ieu. Paling teresep ka nampaksana. Tah, ieu Isma jeung Salma, babaturan urang ti urang masih kena SMP. Saha itu mak? Si Rio lain sih. Si Eta kemarin pindah ke lubang masalah. Juga nama soalnya menemukan anak oge. Jika lubang masalah sampai tanya. Yo, kunaon? Duh, kieu hungkul euy teu boga motor teh. Sagala hese. Yo, mana make lempang? Eueuh euy motor urangna kedomean. Ayo ngelung. Cara kan? Cara gitu. Nun nya. Siap. Nun nya. Ya siap. Urang teh nya. Ayo. Yo. Nun nya kamari geus ngendakeun urang. Sami yo. Mana kamari langsung ka mana? Langsung ulin ka imah babaturan. Oh, mana sok ulin nya? Kosok bisa arek hiru. Arek mah? Teu naon kitu. Teu naon kalem we jeung urang mah. Arek. Ayo. Sukan kurang balik sekolah dijemput nya heuh si arek. Urang aya urusan dulu euy. Sukan jemput nya. Urang teh heula nya. Siap. Yo, sebenarnya anak dulu di si Joan. Nah, gitu. Si Eta mah teu bener pergaulana. Mau urang we tuh. Ayo. Tah lamun anu ieu si Rival jeung si Adul babaturan sok ulin jeung si Joan. Kemana jadi dia? Urang yang boleh jalan. Hati-hati jalan. Ya. Mana aya apa? Mai ke tempat nongkrong urang itu. Nah, ieu tempat najon. Genah, mana ulin ka dieu. Urang ge juga bakal di dieu teh euy. Beli. Geus atuh. Awalna urang pikir minuman eta bakal bahaya jeung urang. Tapi nyatana minuman eta bisa ngaleungitkeun depresi urang. Jon, ka mana? Ka dieu aya kilu mah, Bro. Ka mana? Biasa. Bisa arek kilu. Poe diganti poe, teu karasa urang nu awalna rajin asup, ayeuna jadi mineng kabur. Kemana deui? Jeung ayeuna urang jadi resep minuman anu ditawarkeun ku si Joan. rasakan tenang seperti melayang. Ku merasa senang
menuju titik ketinggian. Ku terbuai dalam angan, harapan penuh misteri. Ku terlelap dalam ruang penuh warna, penuh imaji. Darah anjing. Kos ketan. Tapi anu dirasa baik yang orang belum tentu baik yang Tuhan. Babaturan orang Joan maut dina kaayaan overdosis narkoba. Jeung babaturana si Repel jeung si Adul dipenjara akibat nggunakeun minuman keras jeung narkoba. Tanpa kurang disadari, urang geus asup kana kenakalan remaja alias pergaulan bebas. Harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Nangis ya, malas ya. Sudah nama gara-gara konsumsi, soalnya kan datang kita peluangnya bebas. Siapa tuh babaturan si Yoli? Tunggu dulu. Yo, tadi gerak. Nah, itu mau coba berdua ya. Yang dari mana yang babaturan bener? Dampun omongan sama ante. Lu bisa dilakukan kurang ayeuna ngan saukur ngarobah diri jadi leuwih alus. Jeung nyegah kabeh jelema terutama anak remaja supaya ngajauhan pergaulan bebas. Jang, mamah minta hampura. Waktu eta mamah nyaris kurang sae ka Ujang. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Yo, mana jangan dulu dari Joan. Nah, gitu. Baru gitu. Namanya. Langsung itu buat Bang. Mana itu ngambil berdua ya? Punya ada yo. Ada kenjut makan di. Oh, ada. Tuh, jadi 2 kilo. Ada lagi.